Jadi tekan kerusakan di jero dewa gua gitu. Berbagai sektor di Indonesia lamun nyaho. Insyaallah karim. Ada 4 manusia di Indonesia anu nyana korupsina nu hiji 3 triliun. 3 triliun. Hiji mal bejakeun ngaranna 4 manusia. Nu hiji 4,3,7 triliun. 4,3 triliun. Nu hiji deui 4 keneh, kepala 4 sekian. Nu hiji deui 2 teh 200 sekian triliun. 4 manusia di Indonesia ku hari. Jadi lamun nu hiji 300, nu hiji 400, nu hiji 400, nu hiji 300. Cepat, Pak. Uyang ngeuh anak buah teh. Triliun. Urang neuleuh ka handap. Set tukang beca. Ngagoes. Geus ngagoes haju dihutang mayarna. Cak tukang beca pejit ya aing. Berapa banyak tukang beca dan berapa banyak supir angkot dan berapa banyak orang yang tidak dibayar di pabrik. Berapa banyak orang yang belum mempunyai lapangan kerja dan berapa banyak orang yang setelah kerja tetapi tidak stabil. Tuh hanya 4 golongan, 4 manusia kelasnya 300 triliun, 400 triliun, 400 triliun, 200 triliun, 4 manusia di Indonesia. Masya Allah kan. Mantap borigak bul. Mun urang nyaho tah, mun urang nyaho. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Wallahu alamu bimuradi oranana ikut tetep kade wong kang musyrik kabeh apa yen tah ngarameakeun ya musyrikin ing pirang-pirang masjid Allah. Bil ifradi kalawan den ifradkeun masjid Allah wal jamilan dan jamakeun masajid Allah bidukhuli wal qudi fi kalawan manjing masjid Allah lan dodok bihi ing dalam masjid Allah syahidin ala kang nyakseni kabeh ala anfusihim ing atase pirang-pirang awake musyrikin bil kufri kalawan kufur utawi mengkono musyrikin iku habitat sia-sia batalat tegese batal amaluhum apa pirang-pirang amale ulaika ya ada misyartiha kena orana syarati amal wa finnari lan ing dalam narakahum utawi ya ulaika khaliduna iku kang langgeng kabeh
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahu a'lamu bimuradi. Innama ya'muru angin pasti dengar rameaken ngabangun masjid Allah ing pirang-pirang masjid Allah sapoong kang imankeun ya maning Allah lan ing dina kang akhir. Lana tepi yang mana salat ing salat wa talan ngayakeun yang mana zakat ing zakat walam yakhsha lan ora wadi man ahadani uswiji illallah angin Allah pa'asa ulaika maka manawa apa mangkono al mausufu Wiyentana ya ulaika minal muhtadin iku tetap saking ngongkang oleh pituduh kabeh. Ayat ieu rek ngabahas tentang ngabangun masjid. Di Islam aya sarana ibadah anu khusus ialah masjid. Ngabogaan keistimewaan khusus masjid. Ketika masjid dibangun semen anu akur, bata nu akur, kesik anu akur, jeung pembangunan anu sejen. Bata dibangun ka masjid eta, ka kantor eta, ka nightclub ge eta ken. Kesik dibangun ka masjid kesik kos kitu, ka kantor kos kitu, ka bar ge kos kitu ken. Kitu keneh semen merekna alalakur tapi geus jadina berbeda fungsina, tur berbeda nilai-nilaina. Di mana orang ngabangun bar, insyaallah engke aya timbanganana di akhir. Lumayan jang sanaraka-naraka. Ketika orang ngabangun gereja sarua nu tanda tanganna bakal engke kababawa ka ditu. Anu nyumbang gitu keneh. Membangun kantor gitu kene sarua bae. Nu ngabangun masjid, masya Allah, bakal dibawa hiber ke ku masjid. Oh, haju deui beda masjid, teu meunang sambarangan. Urang ngomong di masjid ya beda jeung ngomong di kantor, beda jeung urang obrol di desa, beda jeung urang obrol di imah, beda jeung urang obrol di bar, di hotel. Di masjid mah aya ketentuanana ceuk Kangjeng Nabi al haditsu fil masjid yaqulul hasanati kama taqulul bahima al hasisa. Ngobrol di masjid obrolan eta adalah ngalenyapkeun kabagusan urang, ludes kabagusan urang, percis sakumaha embe kebo sapi ngadaharan jukut bae. Ngobrol di masjid. Dengekeun ku ceuli sia. Sia teh sok obrol di masjid. Tah. Wa hadzal hadits fil haditsil mubah. Obrolan ieu kakarake dina obrolan anu sakadar mubah famazannuka bil muharram kumaha lamun obrol tentang nu diharamkeun geus teh mah lain kos didaharan ku hewan tah ka beulem tah mah wa kadzalika al-ghida kitu keneh nyunya nyanyi di masjid eta mah dahsyat nage
kuari mah kapan aya nu ceramah mawa organ ka masjid. Sia anu ngondangna tolol kabehan. Masa di masjid muludan make organ. Tarante geus geus kitu mah. Geus kemun aya rante. Rantena gede. Jeung nu ngondang-ngondangna rante. Nah naonan masjid baboga ketentuan. Al haditsu fil masjid yaqulul hasanat kama taqulul bahima al hashisha. Ulah sembarangan. Besi kekuk sabab sakitu urang di akhirat cilaka bahaya. Masyaallah. Masjid mah julukanana buyutullah, imah Allah. Lain sambarangan. Urang lamun lewat ka Tangerang aya merek dirinya kantor. Inilah kantor DPR, tempat setan-setan ngindep tadi. Eta. Tempat DPR. Kasurupan maksudnya. Liwat urang ka Tangerang aya Polres, polisi resort. Wah, eta bang geus teu bisa dicaritakeun. Sira geus teu bisa dicaritakeun. Lamun ente nyaho jejeroanana, aduh, masya Allah, 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 masya Allah. Kos nu hareueuh kadeulina teh kos nu hareueuh. Di jerona muringkak bulu. Polisi satu sisi orang butuh jang penegak hukum, di sisi lain tanyakan coba ka polisi, coba tanyakan lu bener nanya anak mantak geus jadi polisi kabeh jadi sampah masyarakat. Jelema urut polisi hampir 99,9,9,9 sampah masyarakat. Hampir kabeh coba deh lagi. Di Garut ambualayah teh polisi. Di Garut jadi sampah masyarakat. Di Bandung diurang sarua bae. Sebab jana keur hirupna baheula kos kitu. Nyekelan hukum tapi ternyata melecehkan hukum. Itu polisi. Kecuali polisi nu sok ngaji ka dieu. Henteu tah beda tah. Beda bagus tah keur ngaji mah di luar henteu. Ya Allah, ya Rabb. Tentara, ya sawah-sawah. Jadi tekan kerusakan di jero ewa gua gitu. Berbagai sektor di Indonesia lamun nyaho. Insyaallah karim. Ada 4 manusia di Indonesia anu nyana korupsina nu hiji 3 triliun 3 triliun hiji mal bejakeun ngaranna 4 manusia nu hiji 4,3,7 triliun 3,3 triliun nu hiji deui 4 keneh kepala 4 sekian nu hiji deui 2 teh 200 sekian triliun 4 manusia di Indonesia ku hari. Jadi lamun nu hiji 300, nu hiji 400, nu hiji 400, nu hiji 300. Cepat para. Uyang aing mau anak buah teh. Triliun. Urang neuleuh ka handap set tukang beca ngagoes geus ngagoes haju dihutang mayarna cak tukang beca pejit ya aing berapa banyak tukang beca dan berapa banyak supir angkot dan berapa banyak orang yang tidak dibayar di pabrik. Berapa banyak orang yang belum mempunyai lapangan kerja dan berapa banyak orang yang setelah kerja tetapi tidak stabil. Tuh hanya 4 golongan, 4 manusia
kelasna 300 triliun, 400 triliun, 400 triliun, 200 triliun, 4 manusia di Indonesia. Masya Allah kan. Mantak borigak dulu. Mun urang nyaho tah, mun urang nyaho. Jadi kiai pun nyahoanan, datang atuh sia kai. Mantak gitu. Teu perlu boga HP kos gitu mah. Ya HP mah tau jang dangdutan malulu. Tolol. Ya Allah, ya Rabb. Ya Indonesia. Mantak urang neuleuh jelema gagah turun di mobil mewah seorang pejabat hati nyeri asa diturihan. Ya Allah. Hati asa diturihan. Neuleuh rakyat coba. Neuleuh nyana. Masya Allah karim. Dek lagu kubahannya na hirup di Indonesia. Neuleuh rakyat urang. Oh, Masya Allah kan. Keur pembahasan di DPR sigadunya. Tapi ditinggali coba tah kasus-kasus modal itu. Di luar kasus anu kuari keur dilaksanakeun si eta. Nya kumaha coba ayo duit Indonesia. Iya. Nah, kajian sama urusannya na, tanggung jawabnya na ke di akhirat. Ketika orang ngajenkeun nya leuwih ngeunaheun, tapi ketika orang jaing ge bangsa Indonesia, ja aki aing ge baheula berjuang, malah diseret aki aing ge. Atuh aya saeutik mah urang teh sifat kebangsaan urang dihijikeun jeung keagamaan urang. Kok kieu-kieu teuing? Berarti urang boga tanggung jawab terhadap negara. Ketika urang boga tanggung jawab terhadap negara, atuh kudu dideuleuh saeun nu rek kekenjalan negara teh. Bakal kumaha ieu nagara dibawa ka mana ieu nagara, kumaha nasib rakyat ieu. Geus jelas bensin nararaek, endog nararaek, malah kamari tukang endog dipepes-pepeskeun cek cenah. Kunaon emang bedu aing cenah teh, mararaek endog. Masya Allah karim. Aya anu naik resep. Pamajikan naik bae cenah salaki resepeun teh mah. Aya nu naik bagus, aya nu naik teu. Aya nu teu naik-naik belu cek pamajikan. Balik sia ka ditu. Iya. Masjid ya masjid buyutullah. Imah Allah. Mantap. Cek Kangjeng Nabi man tawaddaa fi baitihi tsumma atal masjida fa huwa zairullah taala. Sajelema nu ngalawudu di imah terus datang ke masjid eta berarti endek ziarah ka Gusti Allah. Masyaallah karim. Sedangkan wa hakun alal mazur ayyukrimaz zair. Berhak bagi nu dizarahan ngamulyakeun ka nu zarah. Urang geus dipapag. Begitu urang ngalawudu di imah kemudian ka masjid deuk salat duha, Gusti Allah geus mapagkeun. Weh, masyaallah dimulyakeun ku Gusti Allah, dibukakeun lawang hate urang. Ketika orang salat dihormat ku Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ieu masjid lain sambarang. Mantak lamun urang di Madinah ka Kuba bagusna pas Sabtu afdolna di imah ngalawuduuna. Ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun man tawaddaa fi baiti. Ngalawudu heula di hotel urang beres terus berangkat ka Kuba, dipapag ku malaikat, dihormat ku Gusti Allah. Eta teh sarua jeung umroh ganjaranana. Urang salat duha di Masjid Kuba sarua jeung umroh ganjaranana. Masya Allah. Geus teu kudu di Madinah teh mah, jang jelema-jelema anu ka Mekah ka Madinah, urang nu di imah bae pikiraneun ieu pikiran ge urang mah ieu. Geus bae di imah, ngalawudu, beres ngalawudu berangkat ka masjid, memeh datang aya babaturan ngajakan bisnis. Tere datang ka lawang masjid teu jadi asup ka masjidna. Gusti Allah tolol teh budak. Ieu. Edahan ngahormat ka ditu goblok-goblok teh. Sadegeun kan Allah anu endek ngahormatna, Allah anu endek mere kauntunganana. Sadeg salat duha teu jadi mah aing teh dimejejeskeun sia ku aing bisnisna. Awas ya cek Gusti Allah. Lain ngahargaan ka aing heula, ngarahan ka ditu. Tah, ajeuna mah bisnis tinggal bisnis ditipu batur. Tuh, ya badawadda fi baiti summa atal masjid fa huwa zairullah. Wa hakun alal mazur ayyuki wazair. Ya Allah, ulah-ulah soal gede masjid mah
ngalampuan masjid beman asroja fi masjidin suraja jelema anu nyieun lampu hiji bae di masjid lam tazalil malaikatu hamalatul arsy yastaghfiruna lahu teureun-eureun malaikat jeung malaikat hamalatul arsy terus memang mentakeun hampura ta ka jelema nu ngahurungkeun nu nyieun anu neundeunan lampu di masjid madam fi dzalikal masjid satungtung eta lampuna aya ken di masjid Bararoe kemudian kurang ditendenan lampu cadok baheula mah beladieuna mah lampu tempel wari mah zaman listrik wah ieu listrik pareup teu bebeja deui geus langsung we diganti kurang tak masyaallah eta malaikat hamalatul arsy terus besar tungtung lampu caang kene mamang mentakeun hampura bae ka jelema eta ih wong masjid mah kumaha gitu ya Allah ulah eta geus di masjid mah ulah eta lah sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhrajul qumama minal masjid muhurul huril ain aya plastik letik di jero masjid kurang dicokot ya sampah ya lah sepira urang es bonbon doang terus kurang disampah diasupkeun ka kantong urang atau diasupkeun ka tempat sampah eta teh horenganan mas kawin bidadari ya Allah ya Rabbi geus pokona masjid mah hayang boga bidadari nah nyapuan masjid ya Allah ya Rabbi lamun di dinya aya tai kotokan urang ya jempal dibiceun terus dipel oh tambah geulis jasad mah tuh bidadarina beda tah mah namun kan ngan seukur sampah leutik bae mah bidadarina nu kelas biasa tah mah kelas kampung bidadarina ayo mah bidadarina puara ieu mah lamun datang ka urang nyapuan nepel di masjid aduh asa ulah yang dibayar deui batal ini mah ikhlas lillahi ta'ala muhurul huril ain eta adalah mas kawin bidadari untuk lamun aya jelema nangtung ceng tah sampah tah picen tah rugi eta nu nita tolol lain nyana nu kawin jeung bidadari enan itu goblok kuduna mah sia naon dia indek sasapu awas aing kabeh aing pokona mah geus ulah aya sarariaan kuduna kan kitu kuduna ieu mah ceng sapuan ceng itu mere bidadari tolol teh budak ya Allah ya urang galeuweun teh dempok ka jerona teh kos kitu eta aduh atau babagi sia nyapuan ti ka dieu aing ayo engke bidadarina hiji kurang bagi dua emangna cek cenah bidadari kos si mbak dikontrakan kos eueuh deui bae tetep bae dibagi ku Gusti Allah aduh nah kunaon ieu saking mulyana masjid ngomong teu meunang sambarangan di masjid dipakena jang ibadah ka Gusti Allah ngalampuan masjid dipangmentakeun hampura ku malaikat Masya Allah ngabersihan masjid eta adalah mas kawin bidadari ya Allah ya Rabb ialah masjid man bana baitan yubadullah fih banallahu baitan fil jannah saya jelema nu ngabangun suatu bangunan paranti ibadah ka Gusti Allah yane masjid bakal diberi istana ku Gusti Allah di surga masjid balai lalagaan kuari mah Gusti Allah tedek ngajelaskeun tentang kakuduan saha nu kudu ngabangun masjid teh nu sakitu poharana eta ganjaran ngabangun masjid teh loba jelema anu ibadahna nu lain nu kurang bagus tapi ketika nyana ngabangun masjid bisa salamet jaga di akhirat ku bangunan-bangunan nyana lantaran nu mantak nyalametkeun nyana salamet di akhirat bisa nyalametkeun batur kunyana dibangun eta masjid teh kemudian jelema arar ibadah kan di dinya teh ngarasa sejuk ngarasa tiis wasilah urang ngabangun masjid batur bisa sarolat ibadah ka Gusti Allah malaikat kararumpul di dinya
kapan ngararoblol be jelema teh ara ibadah di dieu ngabangun saha ieu masjid cak malaikat teh ternyata ngabangun Pak Anu beuh eta langsung malaikat tertuju ka jelema nu ngabangunna mantak ke di akhirat teh dibantuan ku malaikat Gusti jelema ieu mah nu ngabangun masjid ngawasilahan jelema anu ara ibadah ka Gusti jelema bisa hararusu ibadah ka Gusti abdi saksina nah pang langsungkeun ka sorga permintaan malaikat ya Allah ya Rabb aya deui jelema batur mah ngabangun masjid teh udunan ku hayang-hayangna menang derajat jaga di akhirat aya meleg-meleg meureun ngabangun hiji je kudu ratusan juta bahkan miliaran teu boga hayang milu we nempelkeun 1 juta 2 juta dikumpulkeun di panitia masjid ku panitia masjid pake meuli Fortuner Allah kan haju kiai deui eta kiai jelema na kiai bali bejakeun gugul kiai di Tangerang tah lain lah ulah loba omong ulah loba omong aya nu lain kiai mah leuwih jahat deh duit geus kararumpul di kotak duit geus kararumpul di leungeun panitia dicokot ku nyana diinjem heula jagna teh adek dipake usaha kotak eueuh nu itu eueuh tuh dehem ditolol Masya Allah ya pasti itu sih ada meureun di kanarakakeun eta ku Allah silakan Allah kan saha ieu nu kudu ngabangun masjid tah ieu ayatna kana lil musyrikin ya'muru masajidallah teu pantes teu layak ka jelema anu berpredikat agamana musyrikin kudu ngabangun masjid-masjid Allah musyrikin mah teu layak ngabangun masjid kafirin mah teu layak ngabangun masjid musyrikin anu syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener nyaksian ka dirina bahwa nyana kufur dengan bahasa tidak baca 2 kalimat syahadat dengan pagawean nyana mah asup ibadahna ka gereja jeung ka kelenteng jeung ka berbagai-bagai sarana ibadah lain masjid omongan anak geges lain omongan Islam lain muslim lain mukmin pagawean ge kitu kene tingkana kitu kene berarti anu benar-benar syahidina ala anfusihim bil kufri nyaksikeun dirina bahwa dirina kufur teu layak ngabangun masjid dina ngabangunna berarti aya unsur-unsur politis anu di ujungna bakal jadi kejahatan Kristen layak ngabangun masjid Muslim ulah menta dibangunkan ku Kristen, mukmin ulah menta dibangunkan ka Katolik, mukmin ulah menta dibangunkan ka Yahudi, mukmin ulah menta dibangunkan ka Konghucu, Buddha dan lain-lain sebagainya. Mukmin baik, kafir urusanana engke bakal bahaya. Allah geus ngajelaskeun maka lil musyrikin ayamuru masajidallah teu layak sama sekali bagi jalma musyrik kudu ngaramekeun masjid Allah ngabangun masjid Allah musyrik dan syahidina ala anfusihim bil kufri benar-benar kufur nyana benar-benar Katolik nyana benar-benar Kristen nyana benar-benar Protestan nyana benar-benar Hindu Buddha dan lain sebagainya teu meunang ngabangun masjid benar ulah unsurna pasti engke bakal nyantok ka urang di perumahan-perumahan teh kuari malmah orang-orang mukmin teh kemudian memohon ke musyrikin ka kafirin minta dipangbangunkeun masjid salah adapun pasumna mah masalah tahu penyediaan jang masjid untuk ngabangun masjid mah tetep baik kudu urang sebagai mukmin adapun sarana pasumna masalah nya nanyadiakeun tah mah tah jang masjid emang kudu
Tetapi untuk ngabangun tetap baik ulah diserahkan ka musyrikin. Sebab daun hate namanya tetap baik ka urang ngamusuhan. Ngamusuhan. Sarua bae nya najian partai anu ngarekrut supaya didukung. Partainya partai Katolik, partainya partai kafir. Eta haram ngadukung ka goblok jelema anu. Bukan dukung ka partai kos kitu. Asana di dunia kene ku galedeg ta jelema. Tarolol jasa di kamarana-maranakeun meureun akidah ngabangun masjid bae ulah. Sabab nuzul ayat ieu teh kieu nu sabenerna mana jamaatan min ruasai Quraisyin usiru yauma badarin. Ketika perang Badar, pemimpin-pemimpin Quraisy teh tertawan ku mukminin. Di antara pemimpin Quraisy do tertawan adalah paman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ngaran Abbas, encan asup Islam saat eta. Allah karim. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Allah. Kangjeng Nabi boga bapak ramakna ku anjeun namina Abdullah bin Abdul Muttalib. Boga adi ngaranna Abbas. Jadi Kangjeng Nabi paman ka Abbas. Tah eta teh can asup Islam. Ketika perang Badar, Abbas teh paman Kangjeng Nabi, perang jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi alo berarti perang jeung mamang. Tertawaan mamang. Masya Allah. Akhirnya rombongan mukmin kan datang ke tawanan-tawanan lantaran ayah Sidina Abbas. Didinya nyengserikan para mukminin teh. Wahai paman Nabi, wahai Abbas anu mulya. Kunaon atuh maneh saat ieu masih kene can nuturkeun Allah nu bener. Muhammad teh Nabi, Muhammad teh Rasul. Anjeun masih kena mempertahankan kasyirikan. Teu boga kaisi. Batur geus ariban. Di mana di meni geus ngaduku. Wahyu geus terus-terusan datang. Ai mamang ku anjeun kos kieu. Nanaonan, ieu teh nanaonan. Cos Sidina Ali. Sidina Ali leuwih keras deui cenah mah. Ya Ali bin Abi Thalib yubihul Abbas. Hei, Abbas. Sidina Ali. Aisyah ku pada teu boga deg-degan amat sih. Tuh, batur gak geus arariman, Aisyah bencang. Sidina Ali tas dietek meureun nya. Si godon kitu teuing atuh deuleu batur. Batur geus arariman, perang ke surga Aisyah nu paeh. Parang sana. Atuh kunaon merangan Allah maneh mah Muhammad geus sia di perangan heuh sia qoti aturahmi pegat jeung dulur nanaonan cek Sidina Ali diisin-isin Sidina Abbas cek Abbas malakum tadhkuruna masawiyana wa taktumuna mahasinan maneh kunaon sih neuleuh kula teh nu gorengna bae deuleu atuh nu bagusna. Lamun deuleu nu gorengna bae pasti maneh nyarekanan ka kaula jeung ngisin-ngisin ka kaula. Deuleu atuh nu bagusna. Jelema mah kudu boga pertimbangan. Ulah melihat sebelah mata, nu gorengna bahas, nu bagusna bahas. Engke coba lobaan ka bagusan apa lobaan ka gorengan. Ulah waka osok haju nyararekanan ngisin-ngisin. Cek Sidina Ali emang naon bagus maneh? Li Ali. Halakum mahasinukum memang cek ai kitu maneh henteu neuleuh kana kahadean. Pan kula ge boga kahadean. Aya kitu kahadean? Naam. Mana coba kahadeanan? Nahnu afdalu minkum nu'ammirul masjidal haram nahjubul ka'bah. Lamun dibandingkeun jeung aranjeun kabeh yeuh kaula leuwih mulya tibatan maraneh kabeh. Masjidil Haram saha anu ngabangun jeung saha anu ngurusan? Abbas yeuh.
Ka'bahna saha anu ngurusan mandian jeung ngalambuan ye Abbas selalu kukula diurus jelema anu marunggah haji anu ibadah saha anu merean caina ye Abbas. Ketika jelema-jelema kesulitan di sekitar Mekah saha anu mere jalan ye Abbas. Deuleu atuh kahadean-kahadeanana ulah leuleuh kagorenganna bae. Tapi ayana Masjidil Haram nu ngabangun kula anu ngurusan kula Baitullah sakitu hebatna nang kula ngurusan jelema nu terlantar ku kula diurusan jelema kalaparan jelema dahaga kula nu ngurusan. Tanyakeun coba di Mekah kumaha keberadaan Abbas ye paman Muhammad caricing kabeh jadi rali ge heuh ge nya sakieu tapi ternyata horenganan ucapan Abbas kos kitu teh henteu sambarangan diperhatikeun ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh tadarruk ka Gusti Allah teh lila turun ayat malaikat Jibril nurunkeun ayat maka lil musyrikin yamuru masajidallah teh layak Muhammad bejakeun ka para musyrikin untuk ngebangun masjid khususna Masjid Haram kudu dibangun ku Abbas. Umumnya seluruh masjid nu mantak dijamakeun masajidallah ieu teh litazim sebab imam daripada seluruh masjid jihad daripada seluruh masjid sadunya menghadap ke Masjidil Haram kabeh mantak dijamakeun masajidallah litazim kompas kurang di satu khususna Masjidil Haram anu keur dipermasalahkeun ayeuna umumnya seluruh masjid di dunia teu layak teu bagus teu wajar masjid dibangun musyrikin ulah Masya Allah. Andai kata terjadi ngabangun Masjidil Haram model kusidina Abbas meme asupi Islam atawa masjid-masjid anu lain dibangun ku para musyrikin ku para kafirin kumaha engke di akhirat apakah aya ganjaran ulaika habitat a'maluhum musyrikin anu ngabangun masjid khususna Abbas ngabangun Masjidil Haram anu bener-bener menguasai tentang haram jeung Baitullah na umumna mah tu kabehan di saantero negara dibangun kunyana habitat a'maluhum sia-sia amalna kunaon emang sebab kuncina ngamal kudu iman ka Allah li adami syartiyat teu aya syarat amal sebabnya na kufur hanya sebatas untuk dilihat bahwa nyana bagus hanya sebatas berarti toleran anu luar biasa ternyata agama Kristen teh toleransinya tinggi bisa ngabangun masjid ternyata orang Buddha teh hebat toleransinya aya kebersamaan jeung urang teh urang na bae ieu anu lemah teh ujung-ujungna kan urang ngomong kos karari itu tah terutama bangsa di kalangan pemerintah kurang bagaimana dia bangun masjid kurang bagaimana dia bangun masjid dan lain sebagainya ieu mangan sakadar hayang diararaku doang manehana nama ujung-ujung nama ka urang teh ngabusuhan kajen kukumaha sakali ulah nyana dek nyumbang orang tidak boleh nyana dek ngabangunkeun masjid teu hanai ulah urang nu tanggung jawab nyana ngabangun masjid yang menang ganjaran habitat a'maluhum sama sekali di akhiratna wa finnari hum khalidun di akhiratna abadal abidin salilama we di neraka jahanam nyana ngabangun masjid nyana nyumbang masjid nganaona lantaran syarat amalna kafir bahkan sekaligus ditimbang nagengke timbang mah timbang ngan kan bebelahanana ai urang makan ieu amal bagus katuh ieu amal goreng
Geus ditimbang ge. Salat bagus. Puasa ya haji. Bari ka gorenganana coba main gaple aya deui, main remi aya deui, main judi aya deui. Ka dieu ngagilek. Urang angkat kos gitu. Brus ka neraka. Ai kafir mah ieu nu eueuhan ieu imanan. Tinggal sabelah. Mentak nya nama dikolektif, dirut sekaligus. Dirut saumat atau saprovinsi geus dah. Saprovinsi. Ya, Banten, mana Kristen? Dirut set brusu. Brusu. Da eueuhan ieu na. Ai urang mah kana aya tuh teh. Urangna di tengah di dieu. Timbang. Ngaji. Tak, masyaallah, mantap. Salat teh husu gayaan lah tep. Iya kari. Puasa sanajan pindah dahar ge lumayan. Ya karim haji sanajan motoan we ge ditu ayalah. Ya karim. Belum dia ya. Dagang karung oplos. Nyana geus deulekeun bae. Wah. Bahaya ya. Ya karim. Aduh. Pulang ngaji ngabonceng jahe. Masya Allah. Geus kieu jalan molotot bae. Macan anggeus ye. Wah. Ya Karim, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Hutang ka tetangga teu dibayar ku nya. Geus leutik hate nya nasib. Miring ka dia. Nah, dia diberitakan kan ku malaikat. Nama Haji Supende ternyata lebih banyak jahatnya dibandingkan dengan bagusnya. Keputusan malaikat Zabaniyah harus dirantai dan diseret. Waduh. Nyana ge dadah. Aduh, Masya Allah Karim. Nah, eta urang mah geus kitu. Kafir bener. Ulaika habitat a'malu wa fin narihum khalidun. Kesimpulan nama musyrikin matulah ngabangun masjid telayak tebagus teseyogia bagi kafirin musyrikin anu bebeneran nyana dina kamusyikanana syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener ja omonganana ge omongan kafir pagawean ge pagawean kafir tingkahna ge tingkah kafir telayak cek Gusti Allah ngabangun masjid eueuh artina sebab ngabangun masjid lan sakadar wujud masjidna aya derajat-derajat tersendiri nu mantak teu meunang bagi musyrikin jeung kafirin non muslim ngabangun masjid titik nu kudu ngabangun masjid main nama ya'muru masajid Allah teu aya liana nu kudu ngaramekeun masjid ialah jelema anu man amana billahi ji nu iman ka Allah 2 wal yaumil akhir nu iman ka poe akhir 3 wa aqama shalah anu sok ngalaksanakeun salat 4 wa ataz zakah anu sok ngalaksanakeun ngaluarkeun zakat 5 wa lam yakhsha illallah nu teu boga karempan jeung kasieun kecuali ka Gusti Allah subhanahu urang tanu ngabangun masjid bahasa lagi innama ya'muru wa adawatul qasi illa innama atau la taqdimul ieu bahasa mun geus make innama berarti pasti qasar jadi gak bangun masjid baula diserahkeun ka kafirin ka musyrikin ka non muslim saha nu kudu bangun masjid layakna jelema anu kasifatan ku 5 hiji man amana billah nu iman ka Allah nitah nyieun masjidna Allah urangna iman ka Allah haju ngabangun masjid mantap nyambung berarti ketika kafir ngabangun masjid teu iman ka Allah sedangkan paranti ibadah ka Allah atuh teu nyambung berarti aya unsur lain anu urang bakal eleh nomor kedua wal yaumil akhir sebab dampak ieu masjid bakal engke kapanggih di akhirat iman orang ka yaumil akhir ngabangun orang masjid nyambung atuh engke di akhirat masjid bakal dijieunkeun perahu kapal yang nyalametkeun umat-umat anu cilaka 3 wa aqama shalah emang paranti salat masjid mah
jangan naon atuh dibangun ge ai haju leuleungan mah teu dipake salat jang salat urang ngabangun masjid kemudian datang jelema ka masjid ya Allah ya Rabbi bangga urang masyaallah karim kunaon banggana aya keramik kurangan di dinya masyaallah aing pernah 10 meter ngahutang ka masjid can dibayar gua di ge tah eta aya satu kebanggaan aqamah shalah obat wa atas zakat lantaran biasa nak baheula zakatnya ditampung di masjid kemudian fakir miskin datang sebar-sebarkeun kan di masjid fungsina jang syiar agama atas zakat mata dibuat di Al-Qur'an jeung walam yakhsha illallah teu boga kasieun jeung karempan kecuali ka Allah lillahi ta'ala. Ulah aya unsur-unsur selain daripada Allah. Urang makan loba kasieun. Sia bangun akunan ngagentar aya atasan aing teu bagus. Sia kunaon eta ngabangun. Waduh dititah ku komandan aing teu bagus. Hiji bae boga kasieun mah Allah. Sebab urang diciptakeun ku Gusti Allah, diurus ku Gusti Allah, bakal balik ka Gusti Allah. Allah nitah beramal. Ieu amal naon ieu panitah Allah. Mungkin urang bakal ngaharep kanu nitahna. Sieun aing mah lantaran amanah ya diberi amanah ta ilmu dipake naon sia ta ilmu sia diberi amanah ta umur dipake naon ta sia umur sia diberi amanah ta dunia dipake naon ta dunia emang orang moal dihitung sabaraha taun aing mere umur ka sia salila sia pemuda datang ka paeh teh sabaraha taun digunakeun naon ku sia umur sia tah eta tah nu bakal urang bakal ditanya aing mere dunia ka sia dunia sia teh nu aing tapi dititipkeun ka sia dipake naon ku sia ayo aya tulisan-tulisan anak ita tanu pake kasieun ayo dibere ilmu sia ku aing ha kurang kumaha aing mere ilmu ka sia digunakeun pake naon salila hirup ilmu sia teh amanah eta teh ti aing teh disampaikeun jeung unsur penyampaianna kumaha ayo coba masyaallah lamun urang ke ditanya ke di hareupeun Allah kumaha walam yakhsha illallah kasihan kecuali Allah hiji bae di dunia paling ketembak di dunia paling ge di itu penjara di dunia beres tapi di akhirat selamat. Imam Hanafi mah diseret kita nyaritakeun ngomongkeun bahwa Al-Qur'an jadid bisa Al-Qur'an gadib seret manehanana saya seret sidang deui sidang tanya kumaha ieu jadid apa hadis qadim apa jadid gadib sakitu geus dikuyuk-kuyuk kita penjara kajeun cek Imam Hanafi masyaallah justru di jero penjara Imam Hanafi ngarasakeun kalazatan ketemu jeung Allah Subhanahu wa taala. Eta mah hanya sahabat di jero penjara terasingnya jeung makhluk-makhluk. Nikmat poregadan di penjara teh. Bisa wusul ilallah. Bisa ningali ka Allah ku mata hate. Ya Karim Allah. Nah, mantap ieu masjid nu ngabangunna urang sebagai mukmin. Sakumaha tadi keistimewaan masjid anu luar biasa. Lamun jelema boga dunia kemudian haju siap ngabangun masjid terutama di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Jelema ngabangun masjid di pinggir jalan kemudian jelema lewat pas waktu salat terus nyana salat di dinya eta mah geus teu kudu caritakeun buanjana nu buadana nu wah eta mun carita nyadiakeun sarana salat di pinggir jalan saha anu liwat butuh salat geus wah pohara jasa ya Allah ya Rabb pohara jasa tuh gaya jelema peting-peting jam 12 kahujanan ajumanana teh leuwih mah nu sugih hajunya nah yang endong keketrok ka imah nu sugih ketrok siapa nu sugih saya ada apa ini saya kehujanan oh iya saha ulah terus bae bari dibuka ke lawang saha sih sebenarnya hayang dihormat cenah ulah minantu Allah beuh pohara amat setengah kiai jelema gitu tah setengah kiai saha sia ulah minantu Allah maksudna mah hayang dihormat abeh datang ke jero teh dibere kamar nu bagus kasur nu bagus minimal atuh bere dahar heula kan minantu Allah ngaranna ge atuh
parah. Saya minantu Allah. Tungguan mukakeun lawang dicekel we leungeun. Ayo tadi imah Allah sia. Pan dibawa ka mana? Sia minantu Allah. Dibawa ka masjid tak asupkeun dikunci tah imah Allah tah sia. Nu sugihna sableng meureun teh nya. Sial tah nu sugih. Tinggal eta mah setengah kiai di masjid atuh kieu mah aing teu kudu kanyana. Jangan teh. Yang bisa asup sorangan. Yo, tungtung tiris bae di masjid panjana. Hujan gede pannya tiris pan salah ngomong aing. Dek sok-sokan tapi mah abeh pajar wali meureun gitu. Sagana minantu Allah, atuh dibere ka imah Allah. Tungtung nama teh isuk-isuk nyeri beuteung bae pan. Kapagi jeung nu sugih teh hakan ta minantu Allah teh. Sia ai ka aing ulah sok sambarangan. Jadi orang ulah sok sembarangan ngomong. Masya Allah eta masjid kumaha jelema nu ngabangun masjid fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka berharap jelema nu kasifatan kulima sifat tadi teh hiji mana billah dua wal yaumil akhir tilu aqama shalah opat atazakal lima walam yakhsha illallah eta ma'u ayakunu minal muhtadin jelema eta anu menang pituduh ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang mampu ngabangun masjid ku sorangan luar biasa teu mampu atuh kuduaan teu mampu urang kulimaan teu mampu mah atuh urang babarengan bae jeung masyarakat ieu urang babarengan ngabangun masjid ulah sok diserah-serahkeun ka kafirin ka musyrikin ka non muslim bahkan lamun aya nu nyumbang cek fikih mah teu naon nu nyumbang ti kafir teh tetapi cek ahli tasawuf teu kudu gagah muslim lantaran dititahku Allah mual misrek nu nitahna ge Gusti Allah asal urangna nu bener. Allah maha kaya maha segala-gala engke ge loba anu urang aneh lamun urang nuturkeun perintah Allah loba nu aneh ge bakal lamun urang teu nuturkeun perintah Allah kara bangsa cupet Allah nu nitah tuh nyin masjid dititah ku Gusti Allah. Ayo geus. Huhuluan ku urang lamun urang jadi tokoh masyarakat. Tangon. Urangna ulah sok hayang. Ulah sok hayang. Ulah sok ieu duit kumpul dipake heula usaha. Tah eta nu kosok arah itu teh. Sababaraha panitia masjid anu haju maot panitia masjidna ternyata anakna dararatang ka imah aya tulisanana ieu abah teh jadi panitia masjid ieu duit masjid di dahar kunyana cenah kiai teu nyaho ka mana ngaleosna jumlahna aya 150 sekian juta kumaha cenah teh ganti waduh cenah kiai ganti duit nanti mana aya kene sawana tahu aya jual ganti karunya nyana di jero di jero kuburan. Ya Allah, jelema anu ngahutang di panitia masjid, panitiana mah tuh henteu, ngan dihutang ku babaturanana, dipake usaha, aju teu dibayar, teu kumaha cenah kiai, teu kumaha, bayar. Gitu kiai mah cenah ngeunah bayar. Atuh kami jang mayar terserah sia. Ieu cenah kumaha, kumaha. Atuh kitu bahaya, guys. Dibayar itu duit masjid. Masya Allah. Ada sih gak ada. Lupa jasa kasus masjid. Aya deui ustadna nun teu daekeun diganti manitian masjid. Pokona salila aing hirup masjid mah ieu mah dikontrak wae aing bae. Di urusan mah teu jan teu ieu duit mah ngalir bae di masyarakat diberitakeun teu naon teu ulah loba omong pokona mah sia mah hayu bae deuk jariah mah jariah bae geus kumaha aing bae gorenganan dileg-legan boh alabatan orai karung eta aya di nu kos kitu eta carita masjid mah aya eta nu kos kitu goreng aja jeleumana
Wah cenah kiai cok nyaho bae kadeulek wae. Ulah hudang ulah tenang. Jangan ku batur tuh sia. Masjid ya Allah. Geus bogo teh anu majahot bahayang dibayar mah teh mah tololna ge tololna deui ti tolol teh masih 5 kilo ka ditu. Cenah kiai tinggal kiai bonya hutbah mapan salat Jumat teh mah tuh kok hayang dibayar. Kecuali adzan mah masalah teh hayang dibayar ge. Tapi ai hutbah mah tuh ulah. Masyaallah kari. Do cerita mah ki uci mah teu nyahoan coretna. Bawa ka dieu kusnya kitabna nu mana? Ayo coba khotib kudu dibayar. Ayo coba ka dieu. Soekeun sungut sia ku sia. Heran aing mah. Engke mah nya salat lohor ge hayang dibayar. Asar magrib pangmayarkeun aing. Geus mending ngasupkeun kunclungkeun ka sumur pareum habak cor. Aing heran di akhir zaman salat kudu dibayar. Engke mah puasa ge hayang dibayar sia. Ambo parangsana. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ialah jelema-jelema anu ngabangun masjid nu kasipatan ku 5 iman ka Allah iman ka yaumil akhir ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat teu boga kasieun kecuali ka Allah. Na la yakunu minal muhtadin nyana anu menang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan eta tah ayat tungtungan walam yakhsha illallah ulah boga kasieun kecuali ka Allah. Jadi nu dideuleu ngabangun masjid, majlis, mushola, pondok pesantren hiji bae Allah. Ulah aya unsur-unsur nu lain. Karakman ya Allah ya. Jadi kesurang jelas atuh guari mah instruksi ti Gusti Allah tinu bogana tinu khaliqul makhluk siga geunaheun urang dibangunkeun masjid ku musyrikin horenganan asal siga ngeunaheun urang tararis dibangunkeun ku kafirin horeng salat teh nu kos karari itu teh horenganan boro-boro ngabangun musyrik mah asup ka masjid ge haram hukumna. Asup ka masjid haram hukumna. Kafir asup ka masjid haram hukumna. Non muslim asup ka masjid haram hukumna. Masyaallah tuh ngomong ngabangun. Lamun aya DKM kuarinde kadatangan tamu kemudian tamuna teh kafir hajuna gayakeun acara di masjid haram kafir asup ka masjid. Kuaril Kapolda Banten teh kapan Kristen sedangkan di urang teh loba acara-acara. Nah ieu Kapoldana asup ka masjid haram asup ka masjid dah. Haram dikecualikeun aya kepentingan negara asal geus kecuali bae kan eta mah toleransi urusanna aslina mah kan haram kecuali aya kebutuhan urusan politik kebenarannya na bergelut di kewilayahanana anu memang kumpulna di masjid dikecualikan masalah sebatas nyaritakeun kepentingan negara di luar eta tetep haram. Bahkan lamun urang ngabangun masjid kemudian aya tukang bas teh non muslim haram masjid dibangun ku tukang bas lain muslim. Dengekeun ku ceulis ya. Cuma ngaji bebeneran ye ceulina buka. Bangun pareureum bae heran. Ente cenah kiai lah ya kaseueuhan teh nguduk ajan kokomah ge. Yes, ya jadi minantu Allah kabeh. Ngare di beuteung sia ge. Oh. Sagali deui. Musyrikin kafirin manul muslim boro-boro ngabangunkeun masjid. Asup ka masjid ge haram. Lamun DKM ngameunangkeun asup ka masjid ka kafirin tungguan gara modar ge di akhirat dikarebekeun di neraka.
kecuali aya kepentingan anu patali jeung nagara nyana kebenaran keur bergelut di negara contoh model Kapolda Banten kemudian nyana asup ka masjid lantaran aya hiji nu rek disampaikeun nah eta mah utang hitung setelah nyampaikeun nyana geus teu meunang diuk di masjid kudu di luar wani henteu sia ka Kapolda kos kitu ayo coba Bapak Kapolda yang akan menyampaikan tentang urusan situasi dan kondisi keamanan di Banten. Dengan demikian dipersilakan untuk memberikan mau itu atau nasihat-nasihatnya yang bertalian dengan keamanan Banten. Dan setelah itu Bapak Kapolda harus duduk di luar masjid. Ayo sih ditembak sih ya. Teu diuk di jero masjid haram. Ini kumaha tuh? Sebabnya nama kan eueuh kecintaan ke masjid. Berbeda. Jadi berarti manehanana makan lalagaan di jero masjid. Sementara urang makan ngagungkeun ke masjid. Aya aturan-aturan tersendiri kan di masjid teh. Nyana makan teu boga lantaran lain imah nyana. Teu nyambung antara nyana jeung masjid sebab kafir ka Allah anti, ka Kangjeng Nabi Muhammad anti. Sedangkan ieu mah wudi alil ibadah masjid mah. Tah, kemudian orang ningnang boga Kapolda. Tah. Ya. Mata si ada ta masjid asup ka masjid haram dikecualikan aya kepentingan. Urang ngabangun masjid ya, ngabangun masjid. Ngabangun masjid nu ngabanguna tukang basta non muslim haram. Kudu muslim bae. Emang eueuh deui kitu muslim anu bisaeun. Cenah bararengkok mah kajen bengkok saeutik mah. Kudu muslim mah. Nyaritakeun tentang ayamuru masajid Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Takmir berarti kan ngabangun masjid. Ngabangun masjid teh aya dua, hiji ngabangun hisiah, nomor kedua ngabangun ma'nawiyah. Ngabangun hisiah mah ngabangun secara finansial, secara bukti, secara ngabangun fisik, eta ngaranna hisiah, ngabangun masjid atawa islah renovasi masjid. Patali jeung pembangunan masjid ngaranna hisiah, asup ka dieu innama ya'muru masajidallah, patali jeung fisik masjid. Mulai dibangun pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazyin, memperbaiki mapayasan masjid. Sarua eta ge termasuk hisiah. Kaca-kacana ku urang diganti eta hisiah ngaranna. Oh iya disbangna geus teu layak diganti ku urang. Oh iya lawangna tah eta. Atau iya dipoles deui ku urang teh hisiah, mulai tina ngabangun atau renovasi atau memperbaiki mulas-mulas dan lain sebagainya. Nah ieu ngaranna hisiah, takmirul hisiah. Asup ka dieu innama ya'muru masajidallah. Aya anu ngabangun masjid takmirul ma'nawiyah, geus sianana. Datang urang gadinya pakai salat, kurang pakai itikaf, eta ge ngabangun masjid keneh. Jang naon hartina masjid atuh mun unu geus sia. Jang naon, datang urang ka masjid, urang itikaf di masjid, takmirul masjid. Ngaranna ngaramekeun masjid. Tadi mah ngaramekeun masjid segi bangunan, kuari mah ngabangun masjid segi ibadah ma'nawiyah. Yo, urang ngajakan ke masyarakat yuk, urang ramekeun ieu masjid yuk, urang pakai marhaba malam Jumat, urang pakai ngaji nu patali jeung ibadah. Yuk urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, poke maulidan, urang nyaho salat, nyaho puasa, nyaho zakat, nyaho ngabangun masjid ti Kangjeng Nabi. Yuk urang maulidan atuh ulah cara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah kunaon sih nyaho salat ti Kangjeng Nabi, tapi ketika deuk diramekeun Kangjeng Nabi na ulah nanaonan urang nyaho Allah ti Kangjeng Nabi, wajarlah urang agungkeun ieu Kangjeng Nabi. Yuk jarokot apem sering hiji. Ayo guys, pokokna mah dat ditampung ku panitia, dibawa ka imah panitia. Masya Allah, tamirul masjid. Saha nu layak jadi imam, saha nu layak jadi muadzin, takmirul masjid supaya ngeunaheun setiap jelema nu datang ka dinya terasa ibadah teh. Dok,
Hayo urang ayeuna mah ramekeun ieu masjid teh sanggeus tadi bangun ngabangun ngaranna takmirul hisyah kudu muslim teu meunang kafir. Nah takmirul ma'nawiyah kudu ahli ibadah nu layak dihareupna saha ieu imam nu layak belah dieun imam saha sebab naon besi imam hitut imam salat maghrib Allahu akbar menang sarakaat tut sak imam teruskeun ulah tugu masih bae amun teruskeun atuh doraka sia nipu batur ye sia teu boga wudu batur boga geus salah teh geus teu imaman kan. Nah ieu nu disisieun urang teh kan lamun nu bodoh weh kumaha ye culak cileuk coba ge lamun nu dirutukanna mah da laji pendi kabeh pan bingung nya na mana yang na salat masing-masing waduh instruksinya nah kudu batal panjenengan tapi kan lamun sigrep bae nu di tukangna ustad atawa kiai tut maju ka ustad bismillahirrahmanirrahim nyahoan kan di tukang weh ganti suara langsung berangkat menang 2 rakaat menang kadua hitut deui nya kan ieu kudu tah ieu nu katilu jadi berarti 1 kali salat maghrib 3 imam itu masalah tai pala linter makan geunaheun coba lamun nu bodoh Masya Allah karim culak kieu Noel kumaha tah ieu mah kumaha mah gawe nu kudu cicing tukangeun imam nu ngarti gitu maksudna lain deuk nanaon abeh beusi selip imam nah ieu langsung set kan ka dinya Masya Allah karim ulah sambarangan termasuk khutbah teh kan salat ketika teu akul syarat rukunna pan aya syarat tetep khutbah mah sebab tah mah gak ganti salat iya hamdalah salawat Quran wasiat doa eta kan kudu tah mah teu meunang teu ketika teu akur ye je pan ieu doaan atau salatan turunkeun naik saurang ih cenah ku aing diturunkeun ulah ngomong orang langsung alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah tadi kula ningali ka empang ningali lauk tebarpan seorang lauk betok Masya Allah karim ya Allah ya Rob cek masyarakat jadi kos kieu ya alhamdulillah kula tadi ka empang ningali liang seorang liang kasih ngomong wah ya teu beres ieu tah eta nu ditukangin imamna ulah sambarangan guys aping si imam besi kasalahan besi batal set langsung plek nina mantak haram Madinah Mekah seperti eta dikarasa ku urang pernah kamari kula keur umroh kamari imam batal imamna batal langsung keluar ganti kan nina ulah sok kaju di arah rantep kos gitu ketungtung nama lain mah batal ke kajian karunya muatan dek terus bayar goblok beneran jadi bayar pan jadi imamna emangna angkot iya geus aya tamirul hisyah ngaranna segi pembangunan anak baik ti mimiti pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazin atau mapayasan supaya bagus nah iya asubkana innama ya'muru masajid Allah tetap kudu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa tazakka wa lam ya'sa illallah. Nomor kedua tamirul masjid min jihatil manawi disebut tamirul manawiyah ngesianana jamual ieu Kristen mangesian masjid Katolik Protestan jamual Yahudi jeung sajabana pasti nu ngesian masjid mah tamirul manawiyah tetap baik kudu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholawata zakah wa lam yakhsha illallah. Nah asup ke ayat innama ya'muru masajidallah ramekeun masjid diperintah ku Gusti Allah dina segi pembangunan anak ngabogaan nilai tersendiri ke di akhirat lain lalawar mangpang meungpeung kurang hirup di dunia boga dunia muyah mayeh nu isuk pageto bakal ditinggalkan ku urang hanya jadi rebutan ahli waris maning ku ari pake ngabangun masjid kebutuhan di lembur nu ngabangun masjid bangun ku urang mumpung urang keur boga terutama di pinggir jalan jangan nu lewat eta mah ganjaranna geus pohara gedena ge lain lalagadi gedena pohara jasa aya tekna dina sahabat
nyaritakeun ka Kangjeng wah ya Rasulullah wa hadza fi tariq naam hadza fi tariq berbeda cek Kangjeng Nabi yen ngabangun masjid di jalan jelema teu nyuha teu nyaho neulejam waktu salat di dinya der deui ya Allah teu karasa eta amal ngalir kana ngabangun tuh ya ngaramekeun masjid urang mantap kulawa sok sedih teh ge artina di Indonesia sakieu geus pohara jasa digodaan tapi lamun urang pas salat di rest area pinuh mah eta pinuh di Jakarta di toko daun kelapa Mangga 2 kula keur meuli kaca tak kaditu pas salat zuhur wah man je jegula jata mah pelayanan anu dihandap teh anu susuna gede teh gitu dah ya Allah nyana make eta susuna di kaluar-luarkeun bajuna salat make mau kena beres make mau kena make rok mini deui mah budak bajung ngasana ya tapi oh masalah guys eta hebat maksudna hebat jaheu berarti eta kan teman-teman njana mah keur ngalayanan doang kan beureun di titahna kos kita teh mah kan berarti ka masjid mai antri salat ya Allah ya Rabbi nah di Indonesia mah hese di ulah-ulah salat bae di pabrik ge demo hayangin masjid encek bingung encek hanya tolol lo ulun sulakelnya sini kenapa bikin mesin hanya sincek goblok hanya gua di demo tapi di Indonesia bagus kos gitu baik mentak kayak di Polres aya masjid atau inang ke guru di DPR di negara aya masjid sing rentul di urang mah sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin para di rest area waktu salat macet tetep bae antri ya Allah ya Rabbi berarti agamais di urang wayana tuh milih presiden anu aya agamaan milih DPR na milih partai anu aya agamaan ulah sok sambarangan atuh ai endek-endek ai moal-moal tarolol jasa ieu mah ieu lah ya urang geus jahota tentang pembangunan masjid ulah kabongbro jeung ulah kabita ketika dibangunkeun kaum muslimin kecuali asumna dina perumahan kudu disadiakeun nu ngabangunna tetep muslim teu meunang bangsa kafir ulah muslim bae apa yang ngeunaheun dipakeun aj'altum suqayatal hajj wallahu a'lam